Pamudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kamuaka ngamotkeun heula ka urang sadayana sadacan urang biasa naubatan kana pirang-pirang kelapatan urang sadayana amin. Allah kamuaka ngamotkeun heula ka urang sadayana sadacan urang biasa janten contoh anu sae ka keluarga tetangga bahkan warga urang sadayana amin. Allah kamuaka ngamotkeun heula ka urang sadayana sadacan urang biasa sobar dina ngalaksanakeun naon rupi pirang-pirang parintahan Allah Subhanahu wa taala amin. Allah kamuaka ngamotkeun heula ka urang sadayana sadacan urang biasa sobar dina nulihan urang-urang perkawisan urang Allah Subhanahu wa taala amin. Allah kamuaka ngamotkeun heula ka urang sadayana sadacan urang biasa dipampureun kegiatan amrun bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sil ilmin. Andaikan urang hadir ka majelis taklim, andaikan urang cenah hadir ka majelis ilmu hadirin sadayan rahimakumullah, lajang ku urang sadayana dibandingkan sareng salat sunnah 1000 rakaat afdalu min alfi rakaatin tibatan 1000 rakaat salat sunnah. Maka lamun ayeuna ku urang dibandingkan hadirin sadayan rahimakumullah calik di majelis taklim, hadir di majelis taklim dibandingkan sareng salat sunnah 1000 rakaat punten ageng keneh urang calik di patempatan pahalana hadirin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi tafarrada bil baqa'i wad dawam wal hayyul qayyum dzul jalali wal ikram wa yad'u ila darin ni'ami wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqu li jami'il kainati wal alam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa karimana wa azimana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abduhu wa rasuluhu sa'iqu ilal khasi wal awam. Allahumma sholli wa sallim wa jid wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi bi'adadi ma fi ilmika salatan daimatan bidawa bimulkika. Amma ba'du faya ayuhan nas usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad bazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Wa qala fi ayatil ukhra aidan
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qalu ya Rasulullah man ya'ba? Faqala man ata'ani dakhalal jannah wa man azani faqad aba. Wa qala aidan man ahya bi sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Ja'faril Barjanji fi kitabihi wa dhahara inda wiladatihi khariqu wa ghoraibu ghaibiyah irhasan linubuwati wa ilaman bi annahu mukhtarullahi wa mujtabah. Wa qala Syekh Ma'ruf Al-Karhi man haya li qiraati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'atara wa tazammala ta'diman li maulidin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasarahullahu ta'ala yaumal qiyamati ma'al furqatil ula ma'an nabiyyina wa kana fi a'la iliyyin. Wa qala Syekh Siri As-Saqati man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulidun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal mawadhi'a illa li mahabbatir rasul. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Dipayun sadaya puji hak Allah nu Maha Suci anu parantos ngeresakeun ka urang sadayana tiasa kempel hadir dia haplah mubarakah mungguh Allah lupa mudah-mudahan kempelan urang sadayana ieu ngandung nilai ibadah anu sehingga kumalengkahkeun sampean urang ti bumi urang masing-masing yumpingan ka ieu patempatan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikat nasi nyatetkeun kana buku amal nu dipikir Allah ku mantana anu sehingga ketika urang sadayana ngarantunkeun alam dunya urang laras-laras dijantenkeun jalmi-jalmi anu husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sambil angkat pandangan aja mah. Itu satu ijabah. Ya, setengah 12 itu sanes waktosna Jumarios margi bakal hilap gapil hilap nanti. Mata koyi ayeuna Jumarios dina ieu patempatan mualami teuing bade sakedap alhamdulillah tumpan sakedeung di alhamdulillah dina turun deui Gusti aku sambil angkat pandanganna pamudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tong waka ngamotkeun heula ka urang sadayana sadacan urang tiasa naubatan kana pirang-pirang kalapatan urang sadayana amin. Allah tong waka ngamotkeun heula ka urang sadayana sadacan urang tiasa janten contoh anu sae kanggo keluarga tatangga bahkan warga urang sadayana amin. Allah tong waka ngamotkeun heula ka urang sadayana sadacan urang tiasa sabar tina ngalaksanakeun naon rupi pirang-pirang parentahan Allah Subhanahu wa ta'ala amin. Allah tong waka ngamotkeun heula ka urang sadayana sadacan urang tiasa sabar tina nebihan pirang-pirang perkawis anu dilarang ku Allah Subhanahu wa ta'ala amin. Allah tong waka ngamotkeun heula ka urang sadayana sadacan urang tiasa dipaparinan kegiatan amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge teu hilap sholawat miwah salamna mugia teras namihan kabanu tanalab habibana wa nabiyanal karim Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka para keluargina, ka para sahabat-sahabatna, dugi ka umatan usami-sami mahabbah kana ajaran mantanana dugi ka yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para ajengan, para alim anu kalintang pribados dipika hurmatur, mudah-mudahan reses dimuliakeun ku Allah. Anu jenenganana ku pribados teu tiasa disebatan hiji-hijina nu kalintang dipika hormat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngamuliakeun pun alo Kang Ustad Doni ya, anu mungkin anjeuna parantos capek ngayakeun riungan sapertos kieu, mudah-mudahan sing ditamihan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala lahir sareng batina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng sahibul wilayah adaikan hadir Bapak Kepala Desa, punten desa naon manawi Ibu? Sukadana anu kalintang pribados dipika hormat serta jajaranana. Oge Bapak Ketua RW anu parantos nyepatkeun hadir linggih di tempatan sarta jajarana, teu kalangkung pejabat yang paling buncit, pejabat yang paling bungsu, terkadang kurang sok dipohokeun Ibu, yaitu Bapak Ketua RT anu parantos ngiring di Cikibung hadir di tempatan. Anu biasana Bapak RT masuk rada begang sakedik hadirin. Margi nu pangpayuna dicarekan ku tatangga RT Bu. Aya nu kengeng bantosan, ari eta mah henteu, nu pangheulana dicarekan lain RW, lain kades tapi na RT. Maka RT mah dugikeun ka badanna ge atlet antara tulang dan kulit. Mudah-mudahan sehat anjeunna, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebuah anom Bapak Ibu rahimakumullah anu parantos nyepatkeun hadir acara tadi urang ti siang keneh leres. Lajeng urang ayeuna pangitan kaselang nemei ku asar, kaselang ku maghrib, lajeng diteraskeun waktos isya, waktos istirahat urang pasti kawagel. Tapi punten hadirin sadayan rahimakumullah, lamun bahasana urang bahasa ngaji, moal aya nu tiasa ngelehkeun kana padilah urang ngaos hadirin. Alhamdulillah. Maka hadirin sadayana rahimakumullah, kacida untungna upami urang ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala paparinan sehat, lajeng kurang diangge talabul ilmi, maka itu modal nu paling utama. Punten Ibu rahimakumullah, wayah kieu punten raosna naon Bu? Sing tari. Kang nu dipengker urang raosna kinten-kinten wayah kieu naon? Bulannya, oboknya, tapi kok kenapa urang maksakeun sapertos kieu? Tinggal hadirin sadayana huduru majlis ilmin. Andaikan urang hadir ka majelis taklim, andaikan urang cenah hadir ka majelis ilmu hadirin sadayana rahimakumullah, lajeng urang sadayana dibandingkeun sareng salat sunah 1000 rakaat, afdalu min alfi rakaatin, tibatan 1000 rakaat salat sunah. Maka lamun ayeuna urang dibandingkeun hadirin sadayana rahimakumullah, calik di majelis taklim, hadir di majelis taklim dibandingkan sareng salat sunah 1000 rakaat, punten ageun kene urang calik di patempatan pahalana hadirin. Tepuk tangan sadaya. Ayeuna ros kalau hadir sadayana, kinten-kinten mending kene calik di patempatan atau lebih mending kene salat sunah 1000 rakaat. Halo. Mending kene salat sunah 1000 rakaat atau lebih mending kene calik di patempatan. Upami aya nu ngawala duanana, punten mending kene make calana panjang atau napi calana pondok. Ranjang sekalian. Allah karim. Maka tinggal hadirin sadayan rahimakumullah, andaikan urang ayeuna salat sunah 1000 rakaat kan, ujung-ujung salat sunah 1000 rakaat kan, ketika urang bade tarawih sabaraha rakaat di dieu? Halo, upami nu tapan tarawih ibu sabaraha rakaat? 23 rakaat. Kadang kawis urang da kompak orang dieu 23 rakaat, tapi sok ditaruskeun imamna heula saha? Aya nu kitu? Sing kompak aya apa daya? Sing tarik aya apa daya? Ojo, di mana tarawih teh belah kidul. Dari mana di mana di kulon? Di kidul saha imamna? Ustad anu bung saya tamanida. Aya nu kitu? Aya nu kitu?
ujung-ujung sholat sunah 1000 rakaat hadirin, ketika urang ayeuna tarawih pun ternyata sok ngadadak nyeri hadirin. Terus sok ayeuna raos ece jeung akang di dieu calik raos teu. Jujur. Halo. Urang calik dieu patempatan raos apa henteu? Sing kompak raos apa henteu? Hei paling ditu raos teu. Ieu di dieu raos teu Bu. Upami raos kinten-kinten urang utak-utakan geus sabaraha kali tah. Da geuningan di nu ngaji mah hadirin sadayana mimiti mah standar hiji atuh. Mimiti mah emok hadirin sadayana 20 menit kemudian akhirnya standar 2 tah. Bae we mah. Da ieu teh sebenarnya mah sarua we capek. Bu mimiti standar hiji. Pareke 30 menit ganti standar 2. Kuning nggak standar 2? Sila. Da sila teh lain jang ibu-ibu, jang si akang sila teh. Cobi lamun ibu-ibu sila, da sebal ningalina ge ieu. Geus teu kudu dibayangkeun hadirin. Kandeng sia seserian wae. Hadirin. Allahu Akbar. Hei, standar hiji teu raoseun salik urang di majelis taklim. Standar 2 pun urang teu raoseun salik majelis taklim. Emok teu enakeun. Sila teu ngeunahun, ayeuna mah nangunyar we kitu. Kaneng watis ya. Gua jeung si Mimin tah. Nok he ija hari ini Siti he. Kadang kawis lamun ngaji ustadna aya di belah wetan da beungeut mah ka kulon. Ustad mah dihareup, ieu ustad mah dihareup, si eta mah kieu we ngeunah. Aya nu kitu? Sing tarik aya apa daya? Sing kompak aya apa daya? Hei, rutinan paling lami ge sajam hadirin dah heula kene sinetron atuh. Halo. Allah Karim da sinetron mah aya iklan ge ping-ping teu boga dosa diteungul atuh. Komo lamun filmna Suara Hati istri di Indosiar paling rucit film eta teh ieu mah. Sok bejakeun ka sutradarana. Kok kenapa seorang dina eta film ieu rucit lantaran anu salah teh salaki wae. Tepuk tangan Kang, tepuk tangan Kang. Salah teh salaki we pina padahal ieu masalah teh teu pira ge kami deuk teu bebeja sakitu. Allahu Akbar padahal caritana teh kadinya kene da resep ningali we si Wiwin mah tah. Tungtung nanti aya iklan oge. Tah ieu jahat nanti ieu. Ieu kudu paeh teh. Cewek geus atuh sutradara geus. Mun ditunjuk-tunjuk kitu TV dar teh iklan. Aing mah iklan. Da saadan luhur ge asa uhadan ceu urang teu nonton TV mah tuh. Leres kinten-kinten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek salakina mama itu tos dur heula kepa ngantosan iklan. Aya nu kitu? Allah Karim begitu iklan datang hadirin sadayana tah remote dikekeuweuk atuh. Begitu remote dikekeuweuk mama eta remote da kadeukeun cicing bapak bising dipindah. Allahu Akbar. Cana ka WC. Begitu tos beres wudu abus deui ka imah. Begitu lebat deui ka bumi hadirin sadayana sinetron main deui. Da lain kurang gilu salat da dituduhikeun kana sinetron teh. Remote mah dicekel we anger. Begitu enak urang nonton di sinetron mama pantos kadung wudu cek caroge urang teh lain kurang gilu atuh geura salat. Cicing bapak kagok nuwah iklan. Datang we iklan hadirin sadayana rahimakumullah. Kahayang lamun iklan datang ibu natapan upami di kamar ya udah di kamar pantona tutupkeun TV pareuman heula lain digedean volume. Tong seuri Mimin sia. Lima apa lu sok nonton sinetron kitu malah diungna ge bararengok kieu. Benarkeun segera. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Begitu eta teh abus ka kamar panto kamar lain ditutupkeun kalaka dibukakeun pulo mau ditarikan. Nah mamah tarik-tarik teuing bising ku ke main ke salat kaburu beres. Da eta mah pabulit atuh iklan jeung Allahu Akbar. Nungguan eta ieu teh main acan. Teu acan tangtos urang kenging pahala sapertos kitu. Tapi ketika urang cari huduru majlisil ilmin
afdalu min sholati alfi rakaat andaikan urang sadaya calik majelis taklim lajeng urang dibandingkan sareng salat sunah 1000 rakaat Allah karim ageung keneh urang calik di percepatan tepuk tangan sadaya. Alhamdulillah punten dinu kahadean mada teu aya nu teu make horeang. Tinggal ali itu udah haroreang damun teu kagok mah dah hayang balik kata di Yerusalem ieu teh panasaran we atuh da geus wudunan oh teuing eta mah nya teh wudunan teh henteu da katingal ieu teh nu wudunan mah jiungna ge rapi. Allahu akbar wudunan teh euceun aya kendikieuan teh. Halo. Yo jang muludan mah daging oge singgar teh segede kieu tah. Jang muludan tuh ieu jeung geuning leutik liat hasil teh. Samangkah jeung diri 20 orang da lebar nyokotna ge. Sing gede muludan hadirin sadayana rahimakumullah. Tinggal andaikan urang sadayana ayeuna ngadatangkeun hiji kahadean Allah ka urang parantos ngawartosan man jabil hasanati falu asru amsalihah. Hei sing sajalmina nu ngaluarkeun hiji kahadean Allah bakal balas 10 kahadean hadirin. Alhamdulillah jang muludana kaluarkeun gotiong. Apal gotiong akang 5 juta. Gotiong teh. Mun eueuh gotiong gejelig kana gopeceng. Sujang saya teh seserian wae sia. Bu, lamun gaduh gotiong 5 juta kaluarkeun Ustaz berat ya berat. Sugan gejelig ka gopeceng atuh. Sabaraha gopeceng teh 500.000, gope 500 ceng 1000. Jadi gopeceng teh 500.000 nyatakeun leparusan 500.000. Atuh gejelig deui ka goban atuh. Apal goban 50.000. Eta 50.000 ge hese atuh Ustaz. Gejelig ka goceng. Apal goceng? Sabaraha? Lebar keneh gejelig ka gope. Apal gope? Sabaraha? 500 ke lebar Ustaz. Gejelig ka gocap. Apal gocap? 50. 50 ke Allah, gocap ke Allah berarti goblok. Berarti dikeprokan ya teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kogodana hadirin urang ieu rek lamun ilmu sok seueur pisan anu karaos. Jangankan 2 jam komo 3 jam, sajam oge urang ieu lamun rutinan biasa urang kuwi sapertosna tabu 2 dalam leuwih tabu 2 teh 3 jam teh dipolototan. Tempoan si salah. Tuluy we ditempuan bibir harus leuwih ya leuwih. Astagfirullahalazim. Kadang kawis eceuk hayu urang ngaji. Asam remat harut payung nah ari poe minggu ini kagor poe minggu langsung 1 2 3 woi awas sini sini 1 2 3 4 aja ayo urang ngaji aya begitu aya baca aya oh ieu naros kira-kira eta sampean di pasiean saha woi eta sampean ti saha panangan ti saha soca ti saha pangamun ti saha kuping ti saha urang di pasiean sampean teh jeung tiasa ngalengkahna ceuk leres cobi lamun ayeuna urang ngalengkah mayang da mending keneh ngajedog di imah Bu, ngicep raos teu Bu? Raosnya? Ngicep raos? Mayar teu ceu? Sok ceu, tadi calik di ieu, dikeun ka ayeuna, tos sabaraha kali ngicep? Lamun ayeuna ngicep bayar tong mahal teuing, ieu sakali ngicep 1000 we ceu da mending keneh molotot dulu ya tuh. Panjang kesumpit. Coba meni molotot wae, mulai mah kamari oge 3 kali molotot 2000. Leres teu? Lamun urang gaduh mobil butut, motor butut, aya pajak hadirin. Leres teu? Sedangkeun sampean anu begieu mahal aya. Tuluy panangan urang mahal, iraha Allah Subhanahu wa taala lagi pajak ka urang hadirin. Sok mending sampean mending mobil Avanza.
5 bising aya nu nawaran ka euceul aya nu mere mobil Avanza hiji tapi meka tur hiji Nah, ngajarankeun mobil. ih semening mana sok da urang aja nu masih anak pan sama nuhun ge mada di support ge hade atuh nuhun aja mere teh mah dibere suku masawuh nu mere we leres leres sing saimbang hadirin insya silahkan hiburan teu naon-naon silahkan olahraga joget oge pek bae cek saha dilarang pek bae asal jogetna aya 3 syarat hiji ulah ngalangan aturan agama kadua ulah ngalangan aturan negara katiga kudu aya musikan Ya Allah. bising aya orang bojong bolang anu di tengah jalan jol ngakiplak we si eta mah Oh, ya di sini, di sini. nah si itu mah joget we sasage ustad da itu mah geus lila Di sini. ustad mana sidik atuh Tadi di kebun. sidik mana seserian bae astagfirullahaladzim ya Allah ya karim Goblok deh. ya buya geus ganeng bisa baca wae paraban gara-gara jempek Allahu Akbar ya Allah ya karim tinggal hadirin sadayana rahimakumullah bukan cuma urang dibandingkan sareng salat sunah sareng rakaat andaikan urang hadir ka majelis salim wa iyadati al-kibarin andaikan aya jalmi anu muslim lajeng anyana teu damang ibu ngalongok 1000 jalmi muslim anu teu damang dibandingkan sareng hadir ka majelis salim tetep pahalana ageung keneh urang salim dieu patempatan di dieu lamun ibu punten ngalongok jalmi teu damang jalmi muslim 1000 jalmi muslim ku ibu dilongok dibandingkan sareng ibu calik dieu patempatan punten pahalana ageung keneh dieu patempatan tepuk tangan sadaya alhamdulillah yang penting ngalongok nu gering mah itu make modal terus Bu oh piraku atuh ngalongok nu gering mun itu ngawa jeruk acan ayeuna jeruk sakilo sabaraha 15.000 kali 1.000 sape mending kene calik dieu patempatan terus Bu ieu mah lain da atuh ngalongok nu gering teh tara mawana naon atuh katingali atuh da punten upami ngalongok teu damang papan etikana teh kedah kurang diangge ya hiji assalamualaikum ditemalan waalaikumsalam mangga kalabat lah urang pan ada bekal mayit tamu mah sapertos mayit begitu ibu ayeuna entos ngalongok teh calik we lajeng naroskeun ajeun tos sabaraha dinten ieu teh nyatakeun tos samingon ieu teh ibu naon nu karaos saur dokter mah abdi teh lamu macet ibu tatangi abdi ge anu langkung parah kieu ayeuna mah tiasa poli deui tiasa senam deui tiasa ngaji deui sehat deui ibu tah tuluy mudah-mudahan sing damang tos itu etika urang bade ngalongok nu teu damang itu jadi dibubungan Bu rek ngalongok nu teu damang teh ieu mah lain assalamualaikum waalaikumsalam naon nu karasa teh ieu nya lamu wah tatangga abdi ge lamu kitu teh pae langsungnya pingsan jadi gitu kan tuh astagfirullahaladzim punten maka ngayakeun iriungan urang ngemut-ngemut kana dilahirkeun baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka tinggal hadirin sadayana rahimakumullah tahu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah hei setiap umatku akan masuk surga ila man aba kecuali jalmi anu nolak kana lebet ka surga ibu bu kang akan umat kangjeng Nabi sanes hari ibu umat kangjeng Nabi sanes yakin urang lamun umat kangjeng Nabi tahu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah setiap umatku akan masuk surga. Alhamdulillah Gusti alhamdulillah abdi teh umat kangjeng Nabi atau abdi teh bakal lebet ka surga heula cantang mati ilaman aba kecuali anu nolak maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaros ku para sahabatna hadirin ya Rasulullah man ya'ba jalmi anu samanil kumaha anu nolak kana lebet ka surga salira faqala maka
ngucap di Kangjeng Rasul, man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Ketika aya jalmi anu taat ka junjunan, maka eta jalmi bakal lebet ka surga. Sisa jalmina anu maksiat ka junjunan, maka eta jalmi nolak ka surga. Tegasna eta jalmi hoyong lebet ka neraka Allah. Naudzubillah summa naudzu. Siap taat ka Kangjeng Nabi. Sing tarik siap taat ka Kangjeng Nabi. Sing tarik ulang siap taat ka Kangjeng Nabi. Pe ustad hayang taat ka Kangjeng Nabi teh anu mana nu kumaha jeung di mana bahkan iraha wae di mana wae kumaha wae naon rupi anu parantos dicontohan ku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Nah, terus beres detik hadis nanti man ahya bisunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ifil jannah. Sing sajalmina nu ngahirupeun kana sunah Kangjeng Nabi, maka eta jalmi teh geus cinta ka kami. Sing sajalmina nu cinta ka kami, maka eta jalmi bakal berserta kami di surgana Allah. Berarti kuncina teh ibu kudu siap ngahirupeun sunah baginda Rasul Muhammad. Siap tuh ngahirupeun sunah Kangjeng Rasul. Siap. Kang siap pinuhan masjid. Woi, siap pinuhan masjid. Siap ngahirupkeun sunah junjunan. Siap ngahirupkeun sunah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustad nu hese nu gampil, lamun hese Islam teu nyontohan anu hararese, mending nu gampil-gampil wae. Bu, upami tuang urang ngage panangan ngagepean. Panangan atuh Ustad, pertanyaan teh meuni liur. Ih, si Ustad mah panangan. Kela barang tuang urang ku kenca ku katuhu. Bener pinter Gusti mah bungkak. Upami urang barang tuang ku kenca ku katuhu, Kang. Katuhu leres. Ibu, kenca katuhu bu upami barang tuang? Sing kompak sadayana upami urang barang tuang ngage kenca ngage katuhu. Upami aya ge sareng cengeng kumaha? Oh gitu. Upami aya bala-bala sareng leupeut? Banana. Anu kencanya kau naon? Ari anu katuhu? Kayak ari nu dituangna barang atau nepi hiji-hiji? Barang. Oh, juga monyet ya. Tepuk tangan sadayana. Kalau pasan cenah teh. Tak kitu segala rupa. Bu, upami barang tuang urang ngangge kenca ngangge katuhu tadi di waler ngangge katuhu. Kumaha upami aleuput bala-bala? Ya duanana Ustad, upami duanana punten pisan pas di umamna, pas dituangna itu hiji-hiji atau napi duanana? Upami hiji-hiji entos anu kencana cicingkeun. Leres? Yo mah atuh dong. Aduh kan bibi leres. Rira wow nya lamun hiji di hadirin sadayana nya atos atuh nu kenca teh cicingkeun Kang. Naon sababna ngalah menang pahala? Ngalah urang kasebatkeun umat Kangjeng Rasul anu ngahirupkeun sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Canak gehuna gehuna tong waka digayem atuh cengek na dicana. Amun di Ustad ribet naon da teu ribet cek poe mah kadang kawis urang ngadidik kabudak geuningan sok rada pikakeuleuan ceuk. Upami murang kali incu urang aya nu masihan naon wae eta pasihanana tuluy ku incu urang teh ku anak urang teh di naon di tampanana teh ditampina teh ku panangan ke ibu langsung nyarios kumaha tah ku panangan rata-rata lamun ayeuna incu urang anak urang aya nu masihan barang tuluy nampina ku panangan kenca hei bager soleh gelis nampina ku panangan sae punten bu tong dicacanak sae tos peh ku panangan katuhu kadeng ulah ku sae berarti lamun sae naon lawanan sae halo upami lalawanan sae naon awon ya karena sebut upami sae naon lalawanan teh awon aya awon berarti aya sae berarti aya awon ayeuna lamun kanu panangan ke katu nyebat panangan sae berarti kenca awon halo bu upami anu katu panangan sae berarti nu kenca awon berarti butut atuh karena sebut ari ome kunaon bu
dilamotan sih ya. Bu, upami omeh ngange panangan naon ibu? Kenca, berarti cara kenca teh saya awon. Masih kene awon gitu. Halo, bu, hei, omeh, panangan naon dah? Berarti kenca teh aya damolna? Saya tak akan nabi awon. Atuh balik tidur teh apal-apal. Mohon atuh jeung omeh atuh. Bu. Mata geningan ieu hirup urang teh da kudu jiga leungeun atuh. Kun kaliadain wala takun kaludunain. Kudu kabuktian anjeun kedah sapertos panangan ulah sapertos cepil. Leres? Tingali da pananganna kompak apa? Leres ya, Pak? Upami anu kenca dicocoreungit saha nu nampak? Nu katunya punya sakali deui. Upami anu katu dicocoreungit kan saha nu ngagarok? Tanpa dititah wajahnya. Sugan ayeuna nu kenca dicocoreungit ceuk atuh katuh sia teh garopan teh kitu. Cing kamalik si sugan lain. Ya punya sok sugan ayeuna sugan nu katu wae dicocoreungit da relisan teh ngomong kenca. Cocok turungit anu katuhu tapak atuh kumaneh henteu udah hidung sorangan atuh. Coba cepil malamun cepil anu kenca adeul da teu pernah anu katuh naik ka luhur. Aduh eta sudah. Bisa geus penting teh. Sawe tisya. Astagfirullahaladzim. Nu kenca mah hadirin sadayana tinggal lamun urang ningali pahansip. Pahansip Pak, lamun ayeuna nuju siap gerak langsung dia bi. Begitu piwarang maju jalan, upami di piwarang menuju jalan, anu kenca ka payun, anu katuhu mah ka pangkarpa. Leres ya? Sok sia kumaha lamun pamu. Maju jalan cek nu kenca aing ka hareup sia. Aing cek nu katuh bagian aing sia katuhu. Cek kenca bagian lain eta mah dua nanakan hayang ka hareup dua nana begitu maju jalan teh kumaha we pampir atuh. Allahu akbar ya Allah ya karim. Maka tinggal lamun ayeuna urang barang tua, punten hadirin sadayana, Pak, gunakeun panangan anu katuhu atuh nu kenca mah lain kanggo barang tuang, kanggo omeh khususna. Tapi da punten jam tangan mah dipakena teh kudu anu kenca dan nu mayar mah nu katuhu kan. Sudah beres teh. Pak, da ini hei kenca, ulan katuh hayu urang ulin ka toko jam. Siap, init ka toko jam, nu mayar nu katuhu kan. Dukikeun ka ijab kabul nyangakeun artosna nampi barangna dijing kudu katuhu begitu ka imah dibuka kudu katuhu hadre begitu dibuka kudu katuhu dipakekeun kudu bahkan rek kacai ngajerit nu katuh hei kenca tong waka ieu bagian kami moal heula kacayan bising rusak cek nu katuh dibukakeun kudu katuh geus beres dipake deui tah seperti kitu rumah tangga ge kitu bari keur bobogohan we wow, bis. Oh, keundangan oke panganten anyar mah sia sarua bajuna oke burung-burung. Kapelan. Atuh reka undangan oke pamajikan teh hayang ditaksir heula ku salakina keur panganten anyar. Bapak, ulah mama tingali mama ieu pantes teh. Jadi kitu-kitu ayeuna sok kitu tara. Kan tingali kitu teh jiga panto engselan we. Dut baheula mah pan keur panganten anyar ditahan dikieu. Mama eta kunaon jiga aya nu ditahan teu naon eta mini tipe perken teu eueuh we salaki dari sagedeng ciut kaluar oge geuningan. Anakna di luang tamu pamajikanna di dapur dut salakina di luar ces kabe nu kitu teh keluarga bekok. Astagfirullahalazim ya Allah ya karim. Katuhu tuang teh kunaon? Ku katuhu naon sababna itu ngarangan dung pahala. Bahkan ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bukan cuma beliau menggunakan tangan kanan. Hadirin, ketika eta tuangan tos antel kana lamai punten sabaraha kunyahan. Sapali ulama aya nu nyangukeun terkirang ti 33 kunyahan Kangjeng Rasul munyahan. Cobaan urang bojong bola. Pak, munyah Kangjeng Rasul nyapek. Ibu, nyapek. Ibu, nyapeknya. Tara kirang di 33 capekan baginda Rasul. Ayeuna urang balik ti dia praktekkeun. Salaki urang anu nyapek euceun ngitung. Cicing heula bibi. Bapak ulang mama oleh mulut bang. Naon tadi cenah geuningan ngaji teh kade upami nyapek teh ulah kirang ti 33 capekan mata Kangjeng Rasul teu pernah gaduh panyawat nyeribeuteun. Udah bubuk atuh da baheula mah urang pan ku kolot urang tapi keun ka dibeuweung ce. Leres ya, Bu? Pernah urang dibeuweung? Lamun ece geubis tuluy tuhuna babak atana pirada boak sakedik. Da ieu ku kolot urang mah jol diciduhan we. Di kitu-kitu da garing isukna teh da sacidu metu saucap nyata dibeuweung oge nah atuh. Cobi ayeuna ece gerak. Naon maksudna? Gerak lamun aya incu labu. Tur ketiha ciduhan teh ku ece. Ya infeksi we. Nah, itu ciduna ge teuing cidu naon atuh ece mah. Kopek eta marek naon ciduna teh. Astagfirullahaladzim. Baginda Rasul kok kenapa nyontohnya ka urang? Lamun urang ayeuna coba we ngunyahna 33 capekan nyetakeun ustaz kamari geus nyobaan kareke 15 geus eueuh. Panas we tuluy ngitung ceuk pamajikanna teh 1 2 3 4 5 6 sal pamajikanna teh mureunna dacangkeun ka ditu we ka dapur heula. Salakina teh cicing nama Pak Urut geus eueuh. Allahu Akbar. Siap urang pandangan katuhu? Halo? Siap? Insya Allah. Tos tabu 12. Euy kanu ieu ngomong teuing ieu. Panitia awatos tisu. Tisu. Karunya cangkeuleun tingali da geus teu tumanina teh. Acak-acakan kieu tingali ieu lamun aya nu nganilai atuh genep ge teuing. Wah nu geus pabayata tadi mah rapi keneh tadi mah. Ayeuna mah ini Gusti mah aku. Nya tos nyengsong geus kitu geus emo geus silang we teu ngeunaheun. Da di nu pangajian mah bujang-bujang penting urang oge dina bujur asa aya pakupayungan. Kituan itu. Laras Bu, aku kening anuan kayak gitu. Allah. Ya, anggur ge narumutan wayah kieu mah. Wayah kieu mah waktos tahajud Ibu ieu teh satul ijabah Bu, setengah penting ieu teh. Ieu teh satul ijabah batur masare, urang mah beuntak. Coba lain batur sare urang ti berat. Ieu tengah penting teh. Gagalacangan malaikat Allah neangan hamba nu nyuhunkeun ka Allah. Tengah penting kieu, papana tahajud, ece tahajud, bapak ece tarahajud. Tahajud-tahajudan. Naon atuh? Pai masalah wae di dieu mah euy. Ece? Naon ari ece? Masa? Aduh, geus we ditarang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kitu hadirin sadayana cobi mulai ayeuna kitu mulai enjing ketika urang barang tuang cana kudu katuhu antelkeun kana lambai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik bima rozaq wa qina adzab. Hebat Islam naon rupi tingkah urang aktivitas urang pastikan aya doaan. Leres teh? Leres? So
cobi naon anu teu aya doa tuh ngan urang we nu doana eta kene dahar aloba balik lana tuh abus ka WC ge eta sia tuh teh rek ngopi naon Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mah eta pokona mah doa we gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ada yang ngobrol mana dirinya. Punten Bu upami teh aya pangaosan sapertos kieu, kulem teh ulah wengi teuing ngana gampang gugah. Itu ieu mah kajeun hudang. Ngobrol. Ngajawab sorangan di ada. Masa hudang peuting? Naon eta teh? Geus ngompol? Paling nganggus sih ngabung di Barauhang sudah bisa orang dia mah ya. Si benar ratu jeung ada ajak ngobrol teh sok udang peuting ngompol geus ngompol. Geus ome. Pake celana sah. Urang kudu awil-awilan kitu bismillah. Sing benar ngobrol teh eueuh ya serius ai banget pikasieun kieu tinggal. Apa teh kabita? Gandeng. Ngelawan peuting sia seserian ieu teh. Nah itu panitia request Ustad tadi mah cenah nunutan wayana cenah rada seserian. Datunya kok udah digedean coy. Udah gitu atuh ai geus kumaha yo. Ngeuna jadi kiai mah sabenerna mah lamun ayeuna malah parek hayang gaduh beas sabaraha bulan ceuk? 3 bulan. Jadi kiai mah balik di dieu ge. Sajam geus meunang beas. Kudutan pur teu kadung rame. Cau hayang asak sabaraha bulan Kang? 1 tahun cenah mah Kang tah. Teu kudu 1 tahun jadi kiai mah. Nah, balik di dieu oge. Ustad biasakeun atuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Gede padilahna teh alhamdulillah. Jadi teu aya aktivitas anu tanpa pahala, anu tanpa doa punten Bu. Aya wargi urang di pasantren di daerah Jawa Pak karuntuhannya. Itu teh nuju iman ka Allah sahid Pak tah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi sahid dunia teh aya anu punten anu katinihan ku bangunan luhur geleup ngantunkeun alam dunia tapi iman itu sahid. Aya jalan anu diteuleum itu sahid. Asal iman ka Allah. Aya seorang ibu ayeuna nuju ka kandungan tuluy ngantunkeun begitu ayeuna bade ngalahirkeun itu sahid Kang. Aya deui jalmi anu gaduh panyawat dalam. Oh, nanti ginjal jantung anu jararowe tapi anjeunna iman ka Allah sahid. Sok akang jeung ece rek milih nu mana. Sok rek milih nu mana. Oh, imah ngabejaan. Rek milih nu mana. Ustadmu lamun alim tinggal hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ari sajal mana eta nama anu sari si jalma. Ala wudu'i netepan kana boga wudu fa adrakahu mangka ngadatangan ka eta si jalma sal mautu malaikat maut bahwa mangkari jalmi anu sate acan kulemna anjeunna wudu heula indallahi Allah eta syahidun maut syahid itu janten sate acan kulem teh HP mana HP rek sare teh lain wudu sia berarti ribut HP mana HP dan sare rek sare salaki diantepkeun dohol tungtung nanti aya nu kitu sing tarik aya apa teh aya sing kompak aya apa teh aya da salaki na ge atuh ustad kitu deui jadi imah teh jeung aya di imah buka salaki teh ustad waduh untung nate pusing ustad sabar nama geus teu bogoh pira ku teu bogoh ari anak geus boga dalapan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Tuh soleh mun Suryano. Itu geura. Ya Allah ya Karim hiji siap. Barang tuang kunaon? Pandangan katu. Lebat ka masjid sampean mana? Sing tari ka masjid ya sampean mana? Pisan urang ucapkeun naon? Lu alo mah balik lana teuing cek urang mah kepan lieur
dunubi wabtahli abwaba bari sampean nu mana heula katuh ka masjid naon heula sampean katuh lisan ngucapkeun eta tuluy upami ka WC sampean kenca lamun hayang sarut-ruteun aduh usaha nu penting mah hayang cineten buru-buru teuing kenca teuing katuh punten ieu wajib Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi lantaran jin dan iblis itu punten resepna teh cicing di WC. Oh iblis lalaki, iblis awewe. Pan aya nu jentul teh obat, aya jalmi aya jentul. Tah ieu teh jalmi matak jentul. Tuluy aya iblis ke aya jentul tah iblis teh wakana minal jin upami iblis golongan jin iblis mah aya deui jin kitu setan mah teu katingali setan mah tukang mere beja setan teukeun heula setan can tamat pan baceona ieu naon maksudna mabuk nah Allah apa cicing heula jadi aing teh jadi poho deui akang deui aya jelema nu jentul teh tah ibu teh ieu teh jelema matak jarentul ki oge aya deui jin teh aya jentul ngan gaib tah gaib teh aya tapi teu katingali nu kitu gaib jadi lamun ece aya nu nanyakeun ece ari caroge teh di mana itu di Jakarta tah eta teh gaib oh panan teu katingali jin iblis tuluy aya malah eta teh aya jentul ece atuh balik ti dieu teh apal eta sugan nerangkeun eta ka budak urang nya ari jalmi mah aya jentul tah jalma sami jeung jin samina teh osok ibadah sok maksiat matak dina Quran geuningan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak sama teu pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia kecuali kamu ibadah ka Allah berarti jin mah sami jeung jelema ngan punten aya jadi jin mah jeung jalmi mah terkadang taat terkadang maksiat saha teh jin upami iblis maksiat tuluy eta mah teu pernah taat eta iblis oh eta we geus atuh nah ieu ge sabana mah pinuh keneh ku ganeh sok nemalan ih Allahu akbar ya. Oh jadi iblis mah si eta mah teu pernah taat si eta iblis. Lamun malaikat tukang taat, arti teh malaikat tukang taat, iblis tukang maksiat, jin jeung jalma terkadang jiga malaikat, terkadang jiga iblis. Jalma mah jeung jin tah euceuk teh eta teh keur jiga saha ieu teh? Jiga saha ayeuna euceuk keur jiga saha ayeuna ieu? Jiga malaikat bubar we ti dieu. Ini marakayangan kieu Gusti. Ya Allah ya Karim ya mudah-mudahan deh urang maya kagolongkeun jalmi anu bener-bener cinta ka Kangjeng Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakali deui ka masjid sampai anu mana? Ieu ngobrolkeun teh anu babari Kang anu babari akang nuluykeun. Tapi dah ka masjid mah duanana ge hese we. Ka masjid hese we anger ka masjid. Heuh. Anu karasa atuh ka masjid mah nyeri tur teh atuh aja. Nah padahal mah lamun jelema nu geus ka masjid ditenangkeun ku Allah teh hatena Kang tong salah tah. Jelema anu cicing di masjid tenang hatena ceuk tepuk tangan sadayana. Ai benar cenah jelema nu cicing di masjid tenang benar lamun ece teu percaya tingali poe Jumaah. Si Akang